Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan sampurasun. Moga-moga urang sadayana aya dina kaayaan sehat wal afiat. Amin. Dinten ayeuna urang ngaulang materi kelas 4 perkawis kalimah pananya. Jelasnya? Yuk, naon sih kalimah pananya? Kalimah pananya nyaeta kalimah anu gunana pikeun nanyakeun hiji perkara ka jalma sangkan menang jawaban. Kalimah tanya adalah kalimah yang gunanya untuk menanyakan satu masalah ke seseorang untuk mendapatkan jawaban. Ciri-ciri kalimah pananya naon wae? Hiji, tangtu aya tanda pananya. Kedua, tangtu aya kecap pananya. Tah, kecap pananya naon wae sih? Dicepasian terangnya, hiji aya kunaon? Pikeun nanyakeun sebab. Dua, aya ka mana? Pikeun nanyakeun tempat tujuan. Katilu, aya naha? Pikeun nanyakeun alasan. Nu kaopat aya iraha? Pikeun nanyakeun waktu. Aya deui naon? Pikeun nanyakeun barang atawa hal. Teras aya deui kumaha? Pikeun nanyakeun kaayaan. Teras aya saha? Pikeun nanyakeun jalma jeung pangrupa jalma. Teras aya kecap pananya sabaraha? Pikeun nanyakeun jumlah atawa angka. Dicepasihan contoh kalimah pananya nanya. Hiji, saha nu kamari ka sakola? Tah, perhatikeun aya kecap pananya sareng tanda pananya. Dua, isukan poe naon? Tah, eta aya kecap pananya naon. Katilu, iraha sakola libur? Tah, aya kecap pananya iraha. Naha beuceurik? Nya, bade ka mana? Tah, jelasnya. Tah, ayeuna aya pancen. Tah, kurerencangan kerjakeun di buku latihan. Larapkan kecap pananya naon, kunaon, mana, di mana, ka mana, ti mana, naha, iraha, kumaha, sabaraha, sareng saha, karena kalimah di handap. Lengkapi ya. Kalimah di bawah ini 10 kalimat dengan kata tanya yang sudah teacher sediakan di atas ya. Siap ya? Silakan kerjakan di buku latihannya. Kalau memang kalian kurang mengerti silakan hubungi teacher. Oke? Demikian materi bahasa Sunda hari ini. Hatur nuhun, mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.